wasawaun uglikotil kal abwabu amla bihilapi ma idza sumirat. Eta manu tadinya mun dikunci masih tiasa asalkan kuncina tiasa dibuka ku urang, ditulakan eta oge tiasa, ngan lamun dipaku mah teu tiasa sabab paku samartabat jeung tembok. Jadi paku eta teh kaya naon we? Kaya tembokan. Da hese urang nyabut pakunya beda jeung naon? Muka selot eta mah babarinya. Selot teh naon tuh? Tulaknya. Titik. Au fi salasami'ati dzira'in takriban atawa jarak imam jeung makmum teh aya 300 siku. 300 siku takriban kalawan kurang leuwih perkiraan ya. Siku saha bidzira'il adami siku nu dianggena teh siku anak Adam, siku jelema ya, ulah siku sato. Fala tadurru ziyadatu salasati adru'in. Atuh kulantaran perkiraan leuwih saeutik mah dihampura nya. Contoh ti dieu ka ditu teh perkiraan 300 siku berjamaah we orang tadi itu. Nah pas dihitung teh 303 siku berarti leuwih sabaraha siku? 3 siku. Ta eta mah dihampura masih keneh dianggap 300 siku sabab bahasa 300 siku di dieu kurang leuwih. Jeung barina ge urang mah moal dugi ka kitu na oge nya. Salat berjamaah di tukang-tukang teuing moal, komo nepi ka daek nyikuan sabaraha sikunya ieu teh moal lah. Tiba lagi can pernah aya nya boro-boro anu teu apal, nu apal oge nya moal ari nepi ka nyikuan mah kitu tah. Naon atuh kesimpulanana? Fal hasilu kesimpulanana annal ahwala sab'atun pertingkah di masjid atau pertingkah berjamaah teh 7. Fa ahwalul masjidi salasatun tingkah masjid 3 li annahu imma ayakuna fi masjidin awil imamu fil masjidi wal ma'mumu kharijuhu. Anu bertalian jeung tingkah masjid 3. Hiji imma ayakuna fi masjidin, makmumna di masjid, imamna oge di masjid. Geus dibalik ya. Imamna di masjid, makmumna di masjid. Awil imamu fil masjid wal makmum kharijahu. Imamna di masjid, makmumna di luar masjid. Gambaran katilu, imamna di luar masjid, makmumna di masjid. Berarti di mana ngimamana nanya? Di ditu dihareupeun. Di ditu tuh. Ari makmumna di masjid. Aya wae, tapi teu aya wae mungkin wae ieu teh nya. Mungkin wae. Sapertikeun masjid anu dibangunna can make pipinding masih keneh rata tapi geus diwakafkeun jang masjid. Nah, imam teh dihareup ari sugan teh, ieu teh masjid keneh hek teh lain masjid mah nepi ka dieu. Tah kan mungkin imamna di luar masjid, makmumna di masjid. Sah eta teh. Wa ahwalu ghairihi arba'atun aya 4 tingkah deui. Imma ayakuna fi padoin. Duanana imam jeung makmumna aya di sampalan. Berarti ieu mah salat gambaranana di lapang, mun urang mah di mana? Di sawahnya di dieu. Duanana salatnya di sawah, sah. Au pi binain atawa duanana salat di hiji ruangan, di gor, di imah nya atawa di mana we di saung nya. Awil imamu fil fadoi wal makmumu fil binai. Imam nama salat di tengah sawah, makmumna salat di saung sawah, sah eta oge nya. Atawa wal makmum au bil aksi, atawa sebalikna imamna di saung sawah, makmumna di tengah sawah, sah eta oge nya. Lamun nepikakeun urang babakat tingku mung tinggalin berjamaah sanajan keur di sawah ge hayang berjamaah, keun we imam di saung urang merek
di sawahna we kene kapanasan oge nya. Aya kira-kira nu kitu moal? Aya gitu nya. Fa inna hadhil arba'ata hukmuha wahidun. Kenging nya kikituan teh intina simpulkeun heula tinu tadi. Bahwa nomor kadua si makmum kedah terang kana pundah pindah gerakan si imam carana naharek ditingalikeun si imamna teh naharek ningali kana jajaran hareupeun urang naharek ngupingkeun sora si imam atawa imamna lalaunan ngupingkeun sora mubalig tegasna mah sora anu nganepikeun kana sora imam. Di urang mah tara ngangemu balik jarangnya. Jarang mesing di Masjid Arageung ge tara belah ditu belah kota. Allahu akbar, Allahu akbar. Ah nu jelas mah di mana di Mekah we nya, tah nu geus puguh eta mah. Aya nya. Nomor katilu ayyajtami api masjidin imam jeung makmum kudu pakumpul intina mah. Ulah imamna di dieu makmumna di kubang jauhnya kumaha deui berjamaahna oge nya apal ieu di masjid pasti aya nu keur ngimaman orang milu berjamaah di dieu Allahu akbar ari apal gurak-gerikna imam eta rek ti mana imamna kana toa teu kenging nya ari tebih-tebih teuing mah. Di masjid aya nu salat berjamaah jiga nama kieu gambaranana nya bari imam nate kana toakeun contohna teh Allahu akbar ceuk imam teh ari urang di ditu tuh di mana di Kubang Kubang teh di mana tuh oh di ditu nya di mana we tuh di ditu tuh atawa di Batu Karut ogekeun we lah tah wah ieu sora keur salat di masjid kana toa urang berjamaah we teh dieu Allahu akbar teh ditu teh Allahu akbar nuturkeun ta eta mah teu jadi sabab jarakna jauhnya ongkoh deui lamun toana paeh kumaha makmumnya jadi teu ka kuping intina mah ulah jauh-jauh teuing we cek tadi oge maksimal aya 300 siku atawa kisaran 100 meter atuh ceuk kasarna mah asalkeun masih katingali nya da di urang mah jarakna kan naon ka ditu mentog ka dieu mentog asalkeun masih keneh katingali eta masih keneh sah nya kajaba nya aya catetan sapertikeun di dieu ieu imam di masjid makmumna di madrasah katingali eta ka dieu katingali nya meureun ari makmum jajaran ieu mah katingalinya ta eta teh tiasa sah tiasa oge henteu sah kumaha carana supaya sah kudu aya naon muhalil naon lain muhalil atuh naon ngaranna teh ari perantara teh bayalah bahasa Arabna poho deui kudu aya perantara maksud perantara teh di luar masjid kudu aya nu berjamaah ka dieu sahingga eta nu di luar masjid teh penyambung ka madrasah neme tiasa sah ngan lamun teh mah di luar masjid eueuh nu salat di jero masjid hungkul ari itu di madrasah ngiringan berjamaah ka masjid tah eta mah teu kenging alias teu jadi kumaha hoyong jadi neuneun jalma di lawang panto tadi dinya saurang gitu eta mah jadinya lamun beda bangunan atawa beda tempat sapertikeun ieu masjid itu madrasah jadi kedah aya naon kedah aya perantara lah kedah aya robit tah ingat aya nama kedah aya robitnya ari robit teh penyambung jalma nu nyambungkeun antara tempat sejen mun di dieu madrasah ka masjid kumaha can ieu mah pinuh ngajajar ari pinuh kitu mah jelas jadina nya ari pinuh mah di jero pinuh di luar pinuh tuluy labas ka madrasah jadi gitu mah nya titik kantun nomor kaopat
wa alla yahula bainahuma hailun, tinggal masalah hahalang. Ari sabenerna mah lamun dipikir ku logika mah jang urang mah naon sih ieu manfaatna nya da urang mah eueuh masalah dina masalah berjamaah mah. Tapi kan teu gitu, ngaran-ngaran ilmu anu hukumna fardu ain wajib diajina pasti manfaatna, teu manfaat keur urang ge aya kaberkahan pikeun pagawean urang ku ayana ngaji. Da ari ngaji mah teu kena-kena ieu mah moal manfaat jang urang mah tah teu tiasa kitu nya. Ari ngaji mah parentah Allah kawajiban urang. Cenah eueuh manfaatna anu pas diajina jang urang pasti aya kamanfaatan pikeun anu sejen. Buat teuing nya lamun ceuk bahasa urang mah buat teuing ku ayana ngaji teh urang teh dibere katenangan, buat teuing ku ayana ngaji teh urang teh dibere kahusuan dina salat. Da ari ngaji mah parentah Allah, rek ngarti rek teu ngarti urang mah wajib ngaji nya, wajib neangan ilmu. Kan geus kata lalarnya hadisna tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kahade teh kenging wal muslimat nya lepat eta teh wa muslimatin. Urang mah kan sadenge-denge nya ala kulli muslimin wal muslimat. Saya kuping-kuping ya bari aksara nama orang teh can pernah nawan, can pernah ningali ngan geus katalarnya. Geus katalar tosnya. Cekap heula. Kantun nomor kaopat wa alla yahula bainahuma. Wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qara'ati lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bitalimi anta ruzuqonal wasi'ah wa anta ruzuqonal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi